may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. May yahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah atuh untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil saha jelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunnatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunnatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu mantakeun jeung nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah geus atuh hari Kangjeng Rasulna geus teu aya dilanjutkeun ku para sahabat. Mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin ta kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat dilanjut ku para tabiin 100 tahun sanggeusna dilanjut ku tabiin sumayalunahum atsbat tabiin eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabiin atsbat tabiin urang mah kudu jowe Kiai Fudoli geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung. Ya Allah geus masa-masa koski urang. Tapi tetep bae. Jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha si hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina?
zaman saya hirup SBA. Sakiaina eta nu bakal ditanya. Ya Allah ya Rabbi. Yahdillahu salama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahsia. Ayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekkeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggeus kiai nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim, dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in, kuari heuy kudoli sampaikeun ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah meuli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh. Aduh cenah atuh salah. Ya lain salah-salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah. Teh kiai teu ngaji nu kos sekarang itu kan. Katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon. Lain eta tuh dakwah mah kudu alhamdulillah kana dunia. Nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Jitu teh kudu dakwah tah mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu nu tadi yang tahajud kuring teu. Sial tah mah. Saha emang nu dakwahna haji pengen dia tuh paingan. Paingan atuh di dakwahan ku nya moal balalaner jelema teh. Baru-baru naba bener batur pugunya na ge mengkol malu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja, nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu prakarangkas bitu. Jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu karangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Nah. Anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan. Mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah. Fawal tadi untung. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh. Nah, intina jelema anu dibere hidayah yane agamana Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, percaya kana kitab Al-Qur'an sebagai kitab Allah. Nah, ieu jelema dibere hidayah wal muhtadi surga. Urang ye urang Islam kabeh, iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Haji urang deh percaya kana kitab Al-Qur'an, matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Qur'an ieu, keur didengekeun percaya. Yes, urang teh penghuni surga ieu. Penghuni surga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni surga ieu tah. Ieu. Emang karari penghuni surga mah darkil.
Atuh engke rapi nama di sorga kuari mah tuh dekil kene. Emang iya. Iya mau nanya apa mau di sorga teh ieu tah. Nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam. Cek nu di luar teh pan kitu amat sih Kiai. Ya itu saya kabawangan penghunina mah penghuni sisi lah. Wa mayyudlil sahaja lama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak direk bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi saya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tapi teu iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu setegwan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah karim disasarkan emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah jamual aya jelema nu teh nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek-encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus anu tertutup informasi tapi teu daek iman wa mayyudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik.